Wilujeng enjing sadayana, yang terhormat Ibu Novi salaku guru basa Sunda sareng rerencangan nu lainna. Hayu urang haturkan puji sinareng syukur ka Tuhan Nu Maha Esa. Dinten ieu urang sadayana bade ngayakeun kagiatan debat anu jejerna. Media sosial ngaruksak kana kahirupan rumaja. Abdi Francisca Elia Gunaren salaku panunggu catur anu ngatur jalana debat dinten ieu. Di dieu aya dua kelompok nyaeta kelompok pro Mardika sareng M. Ilham jeung kelompok kontra Intan sareng Mutia. Sarta aya saurang anu jadi panunggu catur. Hayu urang ngucapkeun basmalah sateu acan mimitia debat dinten ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna mangga ka para peserta kanggo nepangkeun serat masing-masing peserta. Tempangkeun serat Abdi Mahardika. Abdi M. Ilham di dieu abdi sareng Mahardika salaku kelompok pro. Tepangkeun nami abdi Mutia Maharani. Abdi Intan Rahayu Lestari, di dieu abdi sareng Mutia Maharani salaku kelompok kontra. Mangga kaunggal kelompok jentreken pamadeganana kelompok nu kahiji mangga ka kelompok pro jentreken pamadeganana. Dina pamadegan ieu, abdi salaku kelompok pro setuju. Ayeuna media sosial ngarusak kana kahirupan rumaja. Kusabab media sosial ngan bisa nyieun urang sadayana teu fokus kana diajar. Atanapi kawajiban nu kuduna dilaksanakeun. Dina pamadegan ieu abdi salaku kelompok kontra teu setuju kusabab abdi salaku kelompok kontra ningali tina sisi nu lainna. Sapertos media sosial zaman ayeuna leuwih gampang neangan informasi nu ngendong loba pisan manfaatna. Media sosial memang loba manfaatna, tapi loba oge sisi negatifna. Sapertos mungkinna waktos kanggo browsing nu teu penting. Hal eta anu sesa dikendalikeun kusabab zaman ayeuna loba pisan media sosial anu ngayakeun promosi nu pikeun ka urang sadayana hilap kana manfaat anu sabenerna. Abdi setuju memang media sosial aya sisi negatifna. Tapi media sosial oge bisa nyiptakeun sakelompok jalma kanggo dijadikeun sarana ngembangkeun keterampilan. Media sosial oge bisa jadi media promosi kanggo rumaja nu hayang mimitian bisnis. Hayu urang simpulkeun ngeunaan debat ayeuna nyaeta media sosial memang aya sisi negatif sareng sisi positif. Tapi eta sadayana tergantung kumaha ngagunakeunana. Jadi, media sosial henteu sadayana bisa ngarusak rumaja. Kusabab internet ngandung loba manfaat sareng kumaha urang sadayana ngagunakeunana. Kukituna debat pro kontra ngeunaan media sosial ngaruksak kana kahirupan rumaja teh urang cukupkeun nepi ka dieu heula. Simkuring salaku panunggu catur ngahaturkeun nuhun kana perhatosan sadayana. Wilujeng enjing.